Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Sumuhun bi ampura we kuring nyaritakeun budak kerelut tapi lain maksud keguluan ieu teh komo nyalahkeun ka budak ibi mah teu pisan-pisan. Mang Dayat jeung Bimaya teuweudu hatena jadi teguna sebab ngarti kedatangan Mang Kasam ka dinya teh tetela ngontrog ngan pedah teu langsung disebutkeun. Mang Dayat ngarti gancang harita nyarita deui ditujukeun ka Mang Kasam. Hampura atuh kuring culangung Mang Kasam keun engke budak kuring ada di papatahan kumaha ayeuna budak Mang Kasam naon anu kabeunangan nya sanajan budak keneh harika ngaranan gelut mah pasti aya kabeunanganna. Budak kuring tuurna boborot 3 letuk kana batu diredot teh ku budak Amang. Bimaya katingali paroman bangetna robah jadi ngemu kakeheul dumeh kalakuan anakna anu memang salila ieu sok kadenge lawan ka batur. Cing budakna ayeuna coanggeroan heula ngarah teh tuman kudu diumarah tah budak teh ngerakeun kolot. Bimaya langsung ngegedi ka pawon da harita teh budakna tas balik ulin langsung dititah mandi ku indungna. Jang itu katingali ku Mang Kasam memang cengos budak teh keuretan beungeutna pantes mun disebut galak malah barudak salalembur mah nyerebutna teh jagarna kampung jeung di sekolahan nonian kasaluhureun oge sakapeung mah matak kasebeuleun baturanana selain ti anu sareuneun teh. Tong digelandang kitu bi karunya cukup we ari ukur di papatahan mah ulah barejong di kaplek. Giliran Mang Kasam hatena rada teu ngareunah cicing sebab ngadenge jang itu cerik dijemput ku indukna. Budak geus mandi teh lain gancang di bajuan kalakah terus dikeplek ketawa ditenggel tawa dijembrot. Malah Mang Dayat oge teu panujueun budakna karek cengkat mandi langsung digelendang kitu mah jeung dijembrot oge deui. Indungna mah memang hampang leungeunna pabarian nafsu resep nenggel mun teu nenggel kadang sok nyiwit. Manehna ka dieu geura bawa eta budak bari bajuan heula lain dapon digelendang gitu terus dijembrot. Bimaya gancang nembalan ngomongna oge bari jeung kekerot kemes ke budakna anu harita longseran ceurik. Tuman we tuh da manehna ari diantepkeun wae mah ngerakeun kolot marok we keteh ku batur disangka karam di luar. Ari taeun teh sok kitu sok buru bawa ke kamar budakna bajuan. Mang Kasam hatena puguh reuwas harita teh sugan mah Bimaya moal kitu ka budakna. Isin rasa Mang Kasam teh Bimaya pasti keheul ka dirina ongkoh guguluan peunan nyangkana budak kerelut tepi ka datang bebeja. Jang itu dikelek ku indungna dibawa ke kamar terus di bajuan. Beres di bajuan gancang dibawa ke hareupeun bapana. Bimaya mah leos deui indit ke dapur.
Jeung itu katingali sisi meken keneh geus tiup gigireun bapana dina amparan samak mangkasam melong kaluareun imah wanci teh geus mimiti reup-reupan poek tereh deket kaburitnakeun. Ulah kitu sok calikna jang sila. Jeung itu unggek bari gancang menerkeun cara diukna sila sarta ngereret selewat ka mangkasam laju ngeluk deui tungkul. Ngereret ka anakna Mang Dayat kadenge nyarita deui. Itu anak apa hidup tadi ka budak mangkasam geus naon? Pok jawab anu jujur apa moal naon tong sieun. Budak ge ari dileleyan gitu mah tetela teu wanian ngelawan secara tadi keur ku Bimaya indungna. Itu wani keneh membal sanajan buruhna tetep ku panenggel. Berni witan tungtung kaos kuleungeun kenca itu nembalan walon. Ngaledot Pak. Cek itu jawab teh estu lempang we teu aya nu dipinding-pinding. Ngaledotnya naonna eta anu diledot teh ku hidep. Ieu Pak. Bitisna. Mohonnya Pak leres bitisna ku itu diledot pasep tuh ka pada gebis ambak ka itu terus we gelut. Kunaon hidepet gitu kasep salahna naon maka dihalayan terus digelutan segala rupa. Mang Dayat bisa ngolah hati budak leuleuy nyaritana tapi gede wibawa teu matak wani itu ngelawan.